Wa ba'du tah ieu nadom jurumiyah nu terjemah ku basa Sundawiyah. Wa ba'du tah ieu nadom jurumiyah nu terjemah ku basa Sundawiyah. Ari ngaran kalamnya eta omongan anu kumpul kaid opat sing calakan, lapat murokab jeung mufid tuluy wado, tasakitu anjeun ngaji sing tawado. Ari babagian juz kalamah tilu, isim rejeng fiil harap nu katilu, ciri isim aya 5 sadayana, ku JR jeung tanwin jeung alif lamna, satuluyna kaasupan huruf khofad, nu salapan kade anjeun ulah hilap, min ila an ala jeung fi rejeng rubah, rejeng bajeng kap jeung alam geura coba, nu terakhir kaasupan huruf qasam, nyaeta waw ba rejeng ta sing paham, ciri fiil opat hiji qad harfiyah, dua sinten pistilu sok taswifiyah, tuluy ka opat ta tani sakinahna, tasakitu tinggal anjeun ngapalkeunna. Ari haraf kalimah nu taya ciri, tinggal kana ciri eta jari ciri.